Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Dirancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Seri anu ka-11 sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru ngan sorolo. Panto batu anu pohara kandalna nutup deui ku sorangan. Ari Ki Cakra jeung Jang Aji geus arasup mah beuki molohok deui wae ari Jang Aji mah mangsa nempo barang-barang anu aya di rohangan eta wewangunan teh. Sababaraha mahkota emas anu dipapaes ku pating gurilapna inten anu warna-warni. Jeng-jreng dina rak anu sarua dijieun tina batu. Sababaraha jubah anu ditelepan jeung pakarang pusaka anu rupa-rupa wandana ngajajar dina rak-rak anu sejena, tapi anehna teh teu baraseuh. Dah, ieu mah mahkota anyu aki jeng. Upami anyu itu sareng anyu itu mah kagungan Kangjeng Prabu sareng kulawarginya. Ceuk Ki Cakra nuduhkeun sababaraha mahkota. Wah, mahkota Kangjeng Prabu mah pohara saena nya Ki. Hihi. Nya kancan nyanyi we ja Kangjeng Prabu mah pangkatnya oge raja. Engke saupami Raden dikersakeun jumenyeng janceun Raja Dharmapati. Teu mangka eta mahkota teh kejah dianggo ku Raden. Jang Aji unggut-unggutan bari anger anteng nitenan barang-barang titinggal Prabu Silokawi Cakra jeung kulawargana. Ayo urang ka rohangan anu itu jeng. Ceuk Ki Cakra deui bari nunjuk ka hiji rohangan anu aya pantoan. Jang Aji ngan saukur ungeuk sarta nuturkeun lengkah guruna. Teu kungsi nitah mangmukakeun panto ka Jang Aji ayeuna mah sanepina kahareupeun panto eta rohangan teh. Kebat bae Ki Cakra muterkeun sirah patung anu ngajentul di gigireunana. Sorolok, panto nyorolok ka luhur ngan gebeg. Yang Aji pohara ngagebegna. Mangsa nempo pating gurilapna emas jeung inten anu meh minuhan eta rohangan teh. Malah mah emas anu wujudna duit oge pohara numpukna. Masya Allah, Aki. Ceuk Jang Aji molohok teu ngiceup-ngiceup. Hihi, beunghar Dharmapati jejen. Macak seueur diincer ku karajaan anu sanes oge. Ieu kakayaan disimpen di dieu teh sanes dijajasaran ku kasarakahan. Nyanging haja diamankeun kanggo pikapayuneun Dharmapati. Jaga saupami Raden parantos jumenyeng janten raja. Gunyakeun ieu kakayaan cicipan Kangjeng Prabu kanggo ngawangun deui Dharmapati supados janten karajaan anu sugih mukti tah kitu jen. Kalintang panjangna kawijakan Kangjeng Prabu teh nya Ki. Nya kancan nyanyi atuh jen. Macak Raden kedah sumanget dina enggoni ngarebut deui Dharmapati teh. Sing hawajos karahayat. Seueur anu katinjes ku kasawanyang-wanyangan gegejen anu kumawasa dina janget ayeuna mah. Keun we jahak Raden eta mah. Ari Raden mah kantun ngajalankeun saupami parantos janten raja teh mah. Da perkawis modal kanggo ngawangun mah parantos aya jen. Siga samemehna Jang Aji mah ngan saukur unggut-unggutan. Ensok nyanjak sacekapnya jen. Ceuk Ki Cakra deui. Anggo naon Ki? Hihi. Pan kanggo bakal ngalalanya engko ngalakon nyanwang si ti Kangjeng Prabu.
Sakedapan mah Jang Aji ngan saukur ngahuleng. Anu saterus nama unggut-unggutan bari rada kulu mas kelemes siga anu era. Bus-bus Jang Aji mesakan inten jeung duit emas sarawo. Sing seueur atuh Jen. Cekap sakieu oge Ki. Ki cakrangan saukur unggut-unggutan. Kituna teh bari kuda kodok kana jeroun bajuna. Ari Aki moal nyana Ki. Aya atuh bagiannya ari Aki mah. Yeuh Jen. Cek Ki Cakra ngasongkeun Kang Kalung anu gagantelna buleud siga duit emas. Ngan pedah we gambarna beda. Gambar raja anu make jubah lengkep jeung makutana. Naon ieu teh Ki? Cek Jang Aji kurang kerung sajeroning nampanan eta Kang Kalung teh. Anggo we kura Jen. Saha anu terang dina hiji mangsa aya mangfaatna Jen. Teu nebal deui geus kitu mah eta Kang Kalung dipake ku Jang Aji. Cekapnya Jen. Ayeuna mah urang meuli. Langkung Aki ari abdi mah Ki. Sanggeus pantorohangan tempat nenden tumpukan emas jeung inton ditutupkeun deui mah. Di Cakra gura-giru muru deui panto batu anu kaluar. Teu siga samemehna ayeuna mah. Tetela eta panto teh ari ti jero mah bisa dibuka ku jalan muterkeun sirah patung. Teu beda jeung basa mokakeun pantorohangan anu dipake tempat nenden tumpukan emas jeung inten. Ari Jang Aji mangsa Ki Cakra mokakeun panto teh paneutupna ngareret kana tulang sagede jempol anu nyelap di antara tilepan jubah. Cakilat dicokot kalayan teu kungsi ditempoan heula langsung bae dibebeskeun kana pesakna. Sanggeusna aya deui di luareun eta wangunan. Ari panto batu geus nutup deui mah bat bae Jang Aji jeung Ki Cakra naringalkeun dasar talaga. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sahanjatna tina dasar talaga Jang Aji jeung Ki Cakra teu gura-giru mulang ka panganjerkanana, malah gukdek dina amparan batu anu rada kaiuhan ku ngaroyomna dangdaunan. Tos lami ngadegna eta wangunan tempat nyimpenan kakayaan Dharma Patih teh Ki. Cek Jang Aji neuteup ka guruna. Ari wangunanna mah di saacan Kangjeng Prabu Gemolar oge parantos aya Jen. Janten eta wangunan teh sanes kenging ngadamel Kangjeng Prabu Ki. Sanes eta mah warisan ti gurunya Kangjeng Prabu. Kapungkur guruna Kangjeng Prabu teh tarung patutunggalan sareng hiji naga anu bade ngiwat puteranya. Di tempat ieu pisan galunganana oge. Kawitnya mah sanes calaga ieu patempatan teh biasa we mangrupi leuweung gelegegan. Balukar tina galungan antawis guruna Kangjeng Prabu sareng eta nyaga anu pohara kuatna teh dugi ka ngabalukarkeun ieu patempatan darak kelok pohara jerona sarta lami-lami mah janten talaga. Samalih mah ieu talaga teh dugi ka dinyamian nyaeta talaga jogol. Eueuh, saha nu kateter Ki? Cek Jang Aji nepi ka molohok mangsa ngadenge caritaan Ki Cakra anu samodel kitu mah. Saparancos tarung patutunggalan anu ampir 7 jinten 7 wengi laminya. Antukna mah eta nyaga teh eleh jajaten. Anu saterusna mah janten patalukan guru Kangjeng Prabu tah kitu Jen. Upami kitu mah Ki, guruna Kangjeng Prabu teh pohara saktina nya Ki. Nya kancan nyanywe atuh Jen. Mung hanjakal ari elmuna mah teu kantos katurunkeun sadayana ka Kangjeng Prabu. Ya gurunya kabujeng anjunkeun. Aduh, lebar pisan Ki. Dupi putrana anu diiwat ku naga tea kumaha Ki? Ya salamet. Mung nyaeta teu panjang yuswanya. Dina waktos anjeunna anu jusan caragan pisan sareng Raden oge parantos dipunjut ku Nu Rahayu. Saha jenenganana eta guru Kangjeng Prabu sareng putrana teh Ki? Di mana makamna? Sareng naha deui eta naga teh bade ngiwat putrana guru Kangjeng Prabu? Cek Jang Aji merekpak ku pananya. Hiji-hiji atuh Jen. Lieur ka akinya oge.
Mohon punten Ki. Hihi, cek Jang Aji nyerenge. Gurunya Kangjeng Prabu teh jenengannya mah Eyang Giripala. Upami putranya mah jenengannya Ampar Jaya. Perkawis sababnya juga kaetannya gabajeng ngiwat putranya Eyang Giripala mah. Aki oge cecerang jen. Duki makamna di marana Ki? Teu aya anu uningaeun jen. Nyanging ari saurna mah dikurebkeun ku eta nyaga. Oh, janten eta naga mah aya keneh Ki. Nya ari dinya waktos harita mah aya keneh. Nyanging juga ari ayeuna mah jen. Ngan anu jelas mah eta nyaga anu ngaraos kahutangan buji ku Eyang Giripala. Pada henteu jugi ka diparagatkeun nyawana teh. Anu sacerasna mah janten abdi anu satia. Samalih mah jen eta hatong tulang anu dipesakan ku Raden oge salaresna mah paragi nyalukan eta nyaga. Ngan gebeg. Jang Aji pohara ngagebegna mangsa ngadenge kekecapan Ki Cakra anu panungtungan teh. Sabab teu nyangka sacongo buuk geuning tetela Ki Cakra teh nyahoeun kana kalakuan dirina. Hihi, baje nyanyak-nyanyaon oge. Ari aki mah moal ngaulah-ulah jen. Sakur-sakur anu disimpen di eta wangunan teh. Sadayana oge tos janten warisan Raden. Ceuk Ki Cakra semu nyerenge. Mangsa nempo Jang Aji siga anu dak dubadakan samarpolah teh. Kumaha cara ngagunakeunna ieu barang teh nya Ki? Kalayan siga anu era Jang Aji musiwel ngaluarkeun tulang tina pesakna. Canggeus disidik-sidik mah tetela geuning eta tulang teh mangrupa hatong dina wanda nanagaan. Tanjo nyiup jen, pan hatong nyaminya oge nyanging boroning Raden. Jalah Kangjeng Prabu oge teu tiasaeun nyalukan eta nyaga mah ja teu uningaeun kana koncinya. Ceuk Ki Cakra mangsa Jang Aji keur nilik-nilik tulang dina keupelan leungeunna. Koncina kumaha ieu teh Ki? Ceuk Jang Aji kurang kerung. Saurnya ari koncinya mah nalika nyiup eta hatong teh kerja bari nyebat nyaminya eta nyaga dina lebat manah. Cah mung gurunya Kangjeng Prabu wungkul anu uningaeun kana nyamina eta naga mah. Janten ari Kangjeng Prabu mah tos kantos dipasihan uninga Ki. Henteu jen, da kabujeng ngantunkeun gurunya oge. Eta mah dirawatan we wungkul. Wah, upami Kangjeng Prabu uningaeun mah Pasadar Mapatih nuju disadang teh tiasa nyalukan eta naga atuh nya Ki. Ki Cakra ngan saukur ungguk sababaraha kali. Wios we Ki teterang koncina oge bade disimpen we Ki. Nya teu nyaon ecang-ecang kanggo pangemut-ngemut we eta mah jen. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lumayan lila Ki Cakra jeung Jang Aji ngawangkong di sisi talaga. Sagala diguar, sagala dicaritakeun. Pang-pangna pisan mah ngeunaan sajarahna Prabu Silokawi Cakra jeung anu jadi guruna, anu aya patula patalina jeung wangunan anu aya di dasar talaga. Dina mangsa panon poe geus mimiti dengdek ka belah kulon, Ki Cakra jeung Jang Aji marulang deui ka panganjerkanana. Di tepas ieu mah anu sok dieusian ku Ki Cakra kasampak keur aya sababaraha urang aki-aki anu keur ngawarangkong jeung Kang Atang katut nyiati. Ari bangsa jin mah eueuh hiji-hiji acan teuing keur kamarana. Aduh, manilami-lami teuing Ki, ceuk nyiati bangsa Ki Cakra jeung Jang Aji geus ngajarantang di hareupeunana. Teu langsung nembalan gek Ki Cakra dina tempat anu rada kosong. Jang Aji oge nurutan diuk. Sababaraha urang aki-aki rada isedan mere tempat. Aya wangkong keunyeun we Nyi Mas. Kumaha parete geus dialak kabeh? Tembal Ki Cakra hitung-tungan ku tumanya bari rutret ka para prajuritna. Geus sajayana anu sapalih deui mah can waktosna dialak Ki Pati. Salah saurang aki-aki ngawakilan nembalan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, saur Kang Heri prayogi kauninga ku sadayana. Panginten
sanes aki-aki anu rarempo prajurit anu satia ka Prabu Siloka Wicakra sareng ka turunanana mah komo aki-aki 7 mulud, aki-aki Cumenos atanapi aki-aki Toloheor siga kaseseueuranana anu ngadares ieu carita mah. Bit paralun para prajurit anu satia ka Prabu Siloka Wicakra mah estuning jaragjag sarta kalaker keneh. Nya kumaha caranya we eta mah? Oh nya meung pengariung kaula teh aya tepikeunyeun, ceuk Ki Cakra ngarandeg heula nyaritana. Sok sanajan ngan saukur caricing bari museurkeun paneteupna ka Ki Cakra, tapi tina sorot mata Kang Atang nyiati jeung anu sijana mah atara pisan siga anu geus teu sabar hayang nyaho kana naon anu rek ditepikeun ku saurang aki-aki anu jadi pamingpinna sadila ieu. Ari Ki Cakra samemeh nyarita deui teh ngareret heula ka Jang Aji. Jang Aji namah ngan saukur unggek siga anu geus surti kana perkara naon anu rek ditepikeun ku Ki Cakra ka indung bapana jeung sababaraha urang prajurit anu harita keur araya di dinya. Sanggeus ngarenghap heula sakedeung mah ngandarak-dak we Ki Cakra nyaritakeun perkara wangsit anu katarima ku dirina ngeunaan Jang Aji anu kudu lumampah ka belah kidul. Nggoning neangan deui guru pikeun nyampurnakeun elmu anu geus aya. Nyiati jeung Kang Atang mah siga anu pohara ngagebegna mangsa ngaregepkeun caritaan Ki Cakra anu samodel kitu teh. Waduh, tong isukan teuing atuh hiji, mamah sono keneh. Karek mah kamari bisa kumpul deui jeung hideup teh. Ceuk nyiati siga anu berat pisan rek ditinggalkeun ku nu jadi anakna. Sing ikhlas nyai ridokeun. Angguran mah sing reueus, budak urang mah daek ngalakonan eta wangsit teh demi pikahareupeun Darmapati anu kiwari kaayaan rahayatna keur katalangsara. Pan ku urang oge karasa matak nyalak matak ambak nyadak tanaga midek nyaksian kasawanang-wanangan para gegeden Darmapati dina mangsa ayeuna mah. Ceuk Kang Atang gancang ngingetan pamajikanana sok sanajan ari kaberat rek ditinggalkeun deui ku anakna mah teu bisa disumput-sumput dina paroman beungeutna. Bener pisan nyi Mas, angguran mah joakeun sangkan cica-cica hajenya Raden Aji teh sagancangna cinyektangan. Ceuk Ki Cakra milu ngelingan kabeh anu araya di dinya unggut-unggutan. Ari Jang Aji mah ngeluk tungkul siga anu teu wasa mangsa nempo indungna anu dak dubadakan beueus ku cimata. Upami kenging mah abdi baje ngarencangan Raden Aji acuh Ki Pati. Oh wios we ku abdi di rencangannya mah Ki Pati. Meh kabeh prajurit anu aya di dinya pada hayang barengan Jang Aji nggoni ngalakonan wangsit anu katarima ku Ki Cakra. Nyuhun pisan kasahciaan alanjeun pohara gedenya ngan Raden Aji mah geus milih sorangan pibatureunnya nya. Ceuk Ki Cakra rutret ka sararea. Saha Ki Pati? Tanya para prajurit meh bareng. Si Kumbay. Si Kumbay. Lah bisa nyaon si eta mah atuh Ki Pati. Mohon Ki Pati tos we ku abdi direncangannya nya. Ku aki we direncanganna nya Den. Para prajurit siga anu banget teu satujuna mangsa nganyahwankeun yen si Kumbay anu dipilih marengan Jang Aji teh. Kaulanya ho aranjeun kabeh hayang barengan Raden Aji, tapi kaputusan teu bisa diganggu gugat. Raden Aji geus milih si Kumbay pikeun ngabaturan ngalalakonnya. Moal balik Ki Pati. Mohon Ki Pati manjing oge direncangan ku abdi. Ku abdi lah Ki Pati. Kaayaan di eta riungan jadi riweuh deui kuno pating celengkeung pating keleuweuh. Aki, abdi nganuhunkeun pisan kana pangrojong Aki sadayana anu palanyarengan abdi enggoni ngalakonan wangsit anu katampi ku Ki Cakra. Sanes teu hoyong disarangan ku Aki sadayana ari abdi mah nanging hapunten abdi teh gaduh pancen munggaran kanggo Aki sadayana. Ceuk Jang Aji rutret ka sararea. Aneh dak dubadakan jempling mangsa Jang Aji nyarita mah. Panjen nyaon Jen? Sok gerangan jika. Ceuk salah saurang aki-aki siga anu geus lila ngadaguan parentah anu kedal tina letah Jang Aji teh.
Mangsa abdi nuju ngalakonan wangsit, aki sadayana kedah ngempelkeun deui pasukan anu saseueur-seueurna supados dina mangsana abdi rengse ngalakonan wangsit teh tiasa saenggalna ngarebut deui Dharma Patih tah kitu Ki. Cek Jang Aji kalem tapi tatag. Unjuk sumangat Raden. Kalayan siga anu bungah pisan, para prajurit haget nyanggupan kana parentah Jang Aji anu munggaran. Niati jeung Kang Atang mah ngan bati molohok mangsa kekecapan anu jadi anakna, pohara pisan gede pangaruhna teh. Ari Ki Cakra mah ngan saukur unggut-unggutan netep reueus kanu jadi muridna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, niti wanci anu mustari ninggang mangsa anu utama. Isukna dina mangsa panon poe keur meujeuhna geunah dipake moyan, Jang Aji geus tatan-tatan pikeun miang. Beki kasep bae ari geus dangdan mah kakasepanana salapis ipis aya di saluhureun anu ngarang jeung anu mangdongengkeun ieu carita. Protes mayar saur Kang Heri mohon. Sakur bebekelan geus nyareng cele dina tonggong si Kumbay. Anu katempona teh siga anu bungaheun pisan, bangsa kapilih marengan Jang Aji teh. Ratusan prajurit jeung ribuan jin geus ngajeng-jreng meh minuhan palataran. Mak, abdi nedapi doana ti emak, cek Jang Aji kitu teh bari ngadaprek kana suku indungna. Tadi perkara doa mah geus teu kudu dipenta Aji, mah geus pasti ngadoakeun hidup kasep, cek nya ti leuwe-leuwe. Jung Jang Aji dicengkatkeun, anu saterusna mah dirangkul, dipirig ku kecelakna Cimata. Ratusan prajurit jeung ribuan jin beki jarempling ler anu nahan renghapanana. Geus kitu mah Jang Aji amitan ka bapana jeung Kaki Cakra anu jadi guruna. Mugi lungsur langsa Raden, sajaya pamaksa Raden sing cinyekanan, cek Ki Cakra ngusapan sirah muridna. Kalayan siga anu pohara pisan eudeudeuhna. Hatur nuhun pisan Ki, pangdoa Ki kalintang ageng pisan ajena. Ki Cakra ngan saukur ungeuk, bari jeung satekah pola siga anu hayang nahan Cimatana. Ret Jang Aji karatusan prajurit jeung karebuan jin anu keur neuteup ka dirina. Abdi sija amitan sareng sakantenan nyuhungkeun pidoana ti sadayana, cek Jang Aji rada ditarikeun ngomongna teh. Daya anu kedal ucapan cararea tibang ungeuk kituna teh dibarengan ku paneuteub anu siga pohara nalangsana. Geus kitu mah kebat bae Jang Aji tumpak kana tonggong si Kumbay anu geus depa. Ret ka indung bapa jeung ka guruna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halon pisan indung bapana Jang Aji jeung Ki Cakra. Mangsane malan salam teh siga anu keur nahan piceurikeun anu geus beuki nyelek dina ti corona. Geus kitu mah si Kumbay ngamimitian lengkahna mawa Jang Aji dianteur ku ribuan paneuteub anu beueus ku Cimata. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, wanci geus tunggang gunung, hawa pileuweungan geus mimiti karasa nyecepna. Dina mangsa eta Jang Aji jeung si Kumbay mah geus pohara pisan jauhna ningalkeun panganjarkanana Ki Cakra jeung anu sejena. Henteu tumpak si Kumbay siga samemehna ari ayeuna mah da kaayaan leuweung beuki rambat ku rurungkunan.
Jang Aji gujelang-gajelang tina dahan tangkal nu hiji kana dahan-dahan tangkal anu sejena dituturkeun ku si Kumbay anu dina tonggongna pating garantung kantong babakalan. Nya oge si Kumbay bisaeun ngapung harita mah malah kukurubutan dina hieumna pileuweungan da memang keur aya anu diteangan. Gajeleng kalayang celek. Teu jauh beda jeung daun garing anu murag kalayan dina gerakan siga anu hampang pisan. Jang Aji napakeun sukuna kana lemah mangsa manggihan palataran anu rada caraang sarta tatangkalanana kawilang corengcang. Si Kumbay gancang nuturkeun, urang rada heula lapar, ceuk Jang Aji ngareret ka si Kumbay anu geus aya di gigireunana. Wah, rada belah hareup Den, eta aya sora walungan, ceuk si Kumbay ngasongkeun ka mandang. Kituna teh sapasang ceulina hirup ngadengekeun sumberna sora. Jang Aji ngan saukur ungeuk anu saterusna mah gancang bae ngalengkahkeun sukuna. Muru walungan anu tina sora caina mah geus deukeut pisan. Teu lila antarana nyawe aya walungan anu caina ngagulidag sarta ngagenyas herang. Sanapina ka sisi walungan, Jang Aji gancang ku kumbah leungeun sarta ngadon si beungeut jeung maseuhan beuheung pikeun ngabersihkeun sesa-sesa kesangna. Ah, seger, ceuk Jang Aji ngareret ka si Kumbay. Ari anu diajak nyarita mah tonggoy bae ngaletakan cai walungan. Sanggeus nurun-nurunkeun bebekelan tina tonggong si Kumbay, gek Jang Aji mah dina catang anu malang nepi ka tengah walungan. Rek dahar, ceuk Jang Aji sanggeus namurak timbal pamahanan indungna. Wah, engkop we, kuring mah rek neangan sorangan Den. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, geus kitu mah Leo si Kumbay ninggalkeun Jang Aji. Sanggeus nginum heula mah Jang Aji nyelebok dahar. Sige anu nikmat pisan katempona teh pucuk tangkal rasa mala anu meunang ngarawel mangsa gujelang-gajeleng dina dahan datangkalan jadi lelabna maturan deungeunna anu dibekelna. Kucuprak, kucuprak. Sanggeus aya kana sawatara kedapan kadenge sora anu kukucuprakan ti hilireun walungan sarta beuki lila sorana beuki ngadeuketan. Jang Aji mah ngan saukur neuteup kana palebah datangna sora. Kituna teh kalayan teu kungsi eureun ngahuapna. Tekung sirila ka tembong aya dua jirim awewe anu papakeanana sing sarua bodas. Kalayan tungtung buukna anu cawig-wig kasered ku cai walungan. Kunti tayohna mah Jang Aji mah ngan saukur gogodeg mangsa nempo eta dua kunti teh. Tapi kituna jongjon bae bari ngahanceng dahareunana. Ari dua kunti langsung areureun saleuseurianana sarta langsung pating purungkut ciga anu sieun pisan mangsa nempo aya Jang Aji teh. Kunaon ari maraneh? Sok we ari rek ngaliwat mah da jalan mah lega, ceuk Jang Aji semu ngosom. Batan nembalan eta dua kunti malah beuki pating purungkut. Maraneh mah rek ngaliwat moal. Lamun moal ngaliwat tong caricing di dinya tiris. Di dieu tah dariuk, ceuk Jang Aji nepakan catang anu keur dipake diuk ku dirina. Dua kunti sakedapan mah ngan ukur silih reret. Sanggeus anu saurang ungeuk dua nana ngalayang ngadeuketan sarta anu saterusna mah gukgek dina catang anu keur didiukan ku Jang Aji. Rek dalahar, ceuk Jang Aji rutret ka dua kunti anu teu pati sidik ari beungeut nama da kahalangan ku buukna anu ngarumay. Dua kunti garideg kituna teh bari jeung masih keneh semu pepurungkutan siga anu sieunneun pisan. Dagoan rek kukumbah heula nya, ceuk Jang Aji sarengsena dahar. Sanggeus kukumbah leungeun di sisi walungan, Jang Aji ngalengkahkeun deui sukuna ngadeuketan kunti gek di gigireunana antare pisan regot nginum heula. Rek kamarana, ceuk Jang Aji mimiti nalek. Dua kunti ngan ukur pating purungkut henteu nemalan. Bisi maraneh hayang balik, hayu ku kuring dianteurkeun. Karunya kuring mah nempo maraneh teh, da kuring oge nyaho. Maraneh teh keur katalangsara kabungkus ku kedok iblis. Tetep Jang Aji siga anu pinuh ku rasa karunya.
Nyuhun pisan ari daek nyampurnyakeun kuring mah Raden. Hiji kunti langsung nemalan, kalayan siga anu bungaheun pisan. Mang Sajang Aji ngomong kitu mah, semungirung ngomong nate, teuing keur pilek atawa teuing kumaha. Ye, cag heula nya he, sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes baktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Anggurus jamit mungkuramit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.